Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos hapunten di dieu simkuring ngadeg di payeunan ibu sareng bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah sodri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan. Teteh wios sudah dibuka sendal lagi nu bapak sareng nu neng sareng nu mamah lagi dibika we wios. Wahlul 'uqdatan bilisan yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Diserangan ku niat lillahi ta'ala alhamdulillah dina siang sonten ieu urang tiasa patepung lawung gumulungna syukur hai urang sanggakeun ka zat ilahi robbi alhamdulillah ku kodrat sareng irodatna urang dina sonten ieu tiasa patepang mudah-mudahan ku ngalangkungan dina ieu acara siraman langkung teh payun sim kuring nedak tawakuf sanes bade ngumamatahan ngejai kamari saur paripaos mah ieu mah etang-etang ngemutan di kanggo urang kanggo neuleman deui naon anu dina ieu siraman sanaos teu nangtoskeun sah sareng teu dina hiji pernikahan tapi mugia sanaos sasieun sabeunyereun mugia aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Ibu bapak anu kusim kuring dipihormat satu acan dina ieu acara siraman di kawitan juang samikeun heula ngeunaan persepsi dina ieu siraman. Di antawisna langkung teh payun aya ngecagkeun aisan katawis neng nina ku mih di ais sareng ku bapa oge nyandak lilin ieu nangtoskeun yen dugi kadanget ayeuna neng masih keneh ngahesekeun kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa mugia ku ngalangkungan neng ayeuna badai diecagkeun aisana ku mih sareng ku bapa neng ti kawit dinten enjing sing bisa lempang sorangan ulah hayang ngahesekeun deui kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Lajeng diteraskeun kana ngaras ari ngaras teh asal kecap tina raas upami urang ngalangkung kana cai susukan anu sok ngansa ukur ngabaseuhan kana memuncangan tah di dinya neng geulis anaking jimat mih jeung bapa di mana hidup masih keneh ngarumasakeun loba keneh karumasaan loba keneh ngarasa doraka kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa geureup bersihan jiwa hidup geureup bersihan raga hidup geureup pundut panghampura sayaktos nangemutkeun deui yen ridona Allah gumantung ka ridona ibu jeung bapa sawangsulna benduna Allah kitu deui sami gumantung ka benduna ibu sareng bapa sok geureup bedahkeun cisusa hidup malah mandar mugia hidup sing kenging panghampura tinu jadi indung jeung tinu jadi bapa sing kabuka deui lawang pantos surga anu salami ku hidup kapopohokeun. Lajeng ke neng nyuhunkeun dihapunten ka bapa sareng ka ibu anu caralik dipayun malah mandar neng ku ngalangkungan doa sareng panghapunten ti sadayana anu salami ieu neng ti aalik ngahesean tah sareng oge kitu ieu kulawargi neng anu sakitu mikanya mika asih mika dedehna suhunkeun karidoanana pundut panghapunten mugia malah mandar neng ku seueurna anu ngadoakeun sareng mahapunten mugia ginanjar kawilujengan pantos surga kabagjaan kapendak dina mayunan segala hirup rumah tanggi anu tangtosna seueur pisan gogoda sareng dodojana. Lajeng ke dipungkas ku siraman ngebersihkeun ti kawit tina ubun-ubun dugikeun ka dampal sampean ieu ngandung hartos neng dijajab ku doa sareng kasayan ku sadayana kulawargi malah mandar hakikatna ku Allah sababiahna neng dibersihan deui mugia neng tidinya dipungkas mugia sadayana naon anu janten cukang lantaran hahalang rereged kekeumeud anu janten bang baluh dina mayunan sagala hirup rumah tanggi mugia sing diuwihkeun deui neng sing janten murang kali anu solehah anu tiasa nyandakana jalan kasayan lahir teu makaning batin manawi eta nu bakal dipedar mak punten kanggo ieu pasihan kanggo recehna artos recehna mak. Alhamdulillah ayeuna geulis mangga disarengan ku mi sareng ku bapa ngadeg sasarengan tiasa dibika sendalna mangga ayeuna neng mayun ka payun dia mayun ka tiluanana kapalih dia bapak ka payun sakedik bapak ngalengkah neng muntang kana tak-tak bapak duanana panangana ari neng geulis anaking jimat mama sareng bapa selepan sasih lamena hidup na kandungan mama ayeuna bapak nyandak lilin nya teh palita teh anu ngandung hartos yen rama mah salawasna mere pituduh dina jalan kahadean hidup ayeuna geura mengpeng masih kana disarengan ku mi sareng ku bapa
gera mapah sasarengan diserangan ku rasa kabingah rasa lowang sareng hariwang tapi mugia malah mandar sing salawasna idina karidon Allah mangga manglengkah bapak serang diserangan ku neng sareng ku mihna ari ayun embing ari mangga calik tiluan di luhur ari ayun embing digalio ku karimbong digalio ku karimbong gelis anak king jimat mi serang bapak nyemutkeun di kana ras mangsa ka tukang nalika hidup ti alit diurus kudu jadi indung di papagahan kudu jadi bapak anu sakieu capek hesena tapi emi jeung bapak teu kantos nyebatkeun yen mamah jeung bapak teh capek tapi neng sanos sareng bapak teh nyebatkeun capek katawis ku neng karaos ku neng kumaha nyerina katinggal ku neng siang sareng wengi tah gelis sanos kitu mih sareng bapak leuwang bade ngalepaskeun hidup leuwang bade ngalepaskeun neng sok sieun neng aya adalah di kumaha hirup jeung batur tapi teu aya alasan kumaha oge ti kawit dinten enjing neng sing bisa lempang sorangan ulah yang ngehesekeun deui kanu jadi indung jeung kanu jadi bapak geus waktuna hidup mulang tarima cag dugi kadanget ayeuna tanggal waler mih sareng bapak lungsur kanu janten caroge kumargi ti kawit dinten enjing tanggal waler neng lungsur kanu janten caroge pamugi-mugi pecargeun hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka dunia jeung kanyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapak ayeuna kanggo ngawitan medal dina lambaran anyar muka pantok lawang dina alam rumah tangga hayu urang sasarengan dibika ku aosan bismillah lajeng ku mih sareng ku bapak tiup lilina bapak ngadoa mangga mih oge sami ngadoa geura lepaskeun eta aisan tuang putra ti kawit enjing tos mih sareng bapak tos teu ngagaduh-gaduh deui mugia tuang putra sing janten murang kali anu tiasa nyandakana jalan kasayan lahir teu makaning batin mangga masih dibika disimpen mih di paripang tersawios gelis di dieu aya sinjang mangga neng calik di dieu mayun kapali ditu turunkeun a turunkeun tah gelis kirang turun a di dia hidup calik dina sinjang anu 7 saumpamina diguar sanliep seueur pisan anu tiasa delenyepan anu tiasa janten emutaneun kanggo bekal kahirupan hidup tadi hidup ngadampal ti kawit lambaran anu kahiji dugi kanu ka7 ayeuna cuang guar salambar-salambarna mugia sanosa sieureun sabenyeureun aya mangpaatna tah ayeuna cuang bedah ti kawit lambaran kahiji anu ngandung hartos yen ti kawit dinten enjing anaking hidup teu aya sanes bade mungkas mangsa lalagasan yang saukur niat karena ibadah niatkeun bismillahirrohmanirrohim mugia neng ngalengkah dina jalan anu dipikaridho ku Allah mugia naon anu dipikahoyong tiasa sapaneja bismillah 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 lajeng lambaran anu kadua anu ku hidup tadi didampal ngandung hartos yen ti kawit dinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyerangan nyaeta caroge teh kade gelis di mana hidup kenging rizki ulah sangaros rizki nyalira tapi rizki sasarangan mugia hidup dina mayunan segala hirup rumah tangga mugia neng sing kenging rizki anu barokah sing kenging rizki anu dipikaridho ku Allah sing janten nilai ibadah kanggo kamaslahatan dunia rawu akhirat dina mayunan segala hirup rumah tangga lajeng gelis neng lambaran anu katilu ieu oge sami nawa etu anu kiat ngemutkeun tina lambaran anu kahiji dipancegkeun dina lambaran anu katilu nyaeta niat anu pengku
ieu ngandung hartos neng dina mayunan rumah tangga sanes bae kabingah anu bakal kapayunan tapi oge kasusah sareng kapeuri anu tangtosna bakal silih berganti kade geulis di mana hidup kamayunan kasusah sareng kasedih ulah malah mandar hidup hayang nyanda keputusan anu tangtos nanti sapagodoh sareng agama sing yakin sayaktos hidup teu aya sanes ngawitan niat ibadah ku ngalangkungan lambaran anu kahiji dikiatkeun dina lambaran anu katilu ulah dugikeun kapegat di tengah rentas di tengah jalan lajeng lambaran anu kaopat ngandung hartos yen dina mayunan segala hirup rumah tangga aya opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan nyaeta kidul kulon wetan sareng kaler lajeng lambaran anu kalima nyaeta rukun Islam kade geulis salami hidup aya dina alam rumah tangga ulah dugikeun ka ngaluli-luli salat anu 5 waktu margi hidup anu kedah janten benteng dan segala hirup rumah tangga hidup ku mama ku emi ku bapak ku uwa ku emak sareng ku sadayan dijajab didoakeun diaping dibimbing berang jeung peuting ku hoyong janten murang kali anu solehah tah ku papagon agama di lembaran anu kalima ieu pancegkeun yen ning janten murang kali anu solehah anu tiasa nyandakana jalan kasayan dunya rawuh akhirat lajeng lembaran anu kagenep ngandung hartos papagon agamanya eta rukun iman kade geulis sing emut mi sareng bapak nitipkeun hidup disakolakeun di madrasahkeun dititipkeun ka guru ngaji ayeuna buktoskeun hidup janten murang kali anu tiasa nyandakana jalan kasayan anu tiasa nyandakana jalan kabagjaan nyandakana pantos surga mih jeung bapak anu sakitu hese capekna ngurusanan hidup ti aalit dugi ka ayeuna lajeng lembaran nu pamungkas lembaran nu ka-7 nyaeta tutup waktu kahirupan ieu ngandung hartos yen sadayana jalmi nu kumelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu bral anak kini anak emi sareng bapak gerak miang gerak bedahkeun gerak buka lambaran anyar pantau lawang surga ngalangkungan dina segala hirup rumah tangga mugia asing salawasna hidup aya dina karidan Allah mugia asing kapendak lawang pantas surga rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin ayeuna mangga geulis anak king mayun kapayunan ini kapalih ditu geulis mangga sateucan hidup sungkem di payunan ini gerak cepeng panangan ini geulis tinggal rarai ini soca ini rarai ini anu sakitu capekna anu sakitu nyerina ngurusan nanti aahit ayeuna cung guar deui geulis anak ini tikawit hidup salapan sasih lamina aya dina kandungan emi sasasi hidup ngaheran 2 bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan hidup gubraga alam dunia bari dibarengan ku getih nu lalambaran cobi anak ini raoskeun kumaha capek nalika 8 sasih lamina hidupna kandungan emi tangtosna mih kirang mondok mih kirang neda kumargi ngajagi hidup suksien hidup aya adalah di kumaha salami enak kandungan emi lajeng saatosna hidup babar mih nandonkeun nyawa hidup babar hidup ngalahir tina rahim ini dibarengan ku getih nu lalambaran mih nandonkeun nyawa waktos harita saumpamina aya nyawa anu kedah dipilih panginten mih milih anu wios mih anu ngelehan neng wios anu disalametkeun tah geulis yen nandeskeun teu aya nu pangbela-belana teu aya nu pangnyaah-nyaahna iwal ti indung jeung indung saatosna hidup babar teras hidup teu damang sanes sadinten 2 dinten sanes seminggon 2 minggon mih mayunan hidup ngantosan hidup mih teu tiasa mondok ngabelaan mih cali ngabelaan mih mondokna kuios Gusti abdi anu teu tiasa mondok damangkeun pun anak hawatos pun anak istri bilih teu kiat aya anu nyeri sakedik oge mih semeni sakitu hariwangna ka hidup aya anu karos oge mih meni sakitu leuwangna suksieun hidup aya adalah di kumaha Gusti saumpamina tiasa dieuwikeun kaabdikeun sadaya ka nyeri pun anak damangkeun pun anak
eta indung dugikeun ka kitu ayeuna upami diuwihkeun nah neng kantos hoyong ngauwihkeun naros ka mih naon anu karaos mih naon anu nyeri wios mih bapa wios abdi anu malaikat nah orang kantos dugikeun ka kitu tah geus ieu nandeskeun ka nyaah Allah anu dititipkeun ka indung kanggo ngajagi hidup anu taya tiasa diwales ku naon oge perjalanan indung anu sakitu hese capek lajeng oge geulis saumur nalika hidup 2 sasih 2 tahun lamina hidup mih nyusuan hidup sabaraha liter lamun dietang cai susu mih sabaraha literan cai susu mih keur nyusuan hidup geus bisa kumaha hidup mulang tarima anu jadi indung geus bisa kumaha hidup mulang tarima anu jadi kolot geus anak king jimat sok geura aroskeun kaciri mih najan mih teu kedah neng kantos nyentak anu jadi indung neng kantos ngebetrik ati anu matak ngalantarankeun mih nyeri najan mih teu kedah tapi eta nu ngalantarankeun doa hidup teu diijabah ku Allah eta nu ngalantarankeun doa hidup tak dugikeun ka anu nu dipikahoyong ku margi kahalang ku dosa hidup kanu jadi indung sok gelis raoskeun neng kantos nyentak neng kantos ngebenduan neng kantos ngabohong neng sok sisirikan neng seueur sagala hoyong dipekahoyong nu dah diturutkeun kudu jadi mih tapi sawangsulna nah neng ngaraoskeun kumaha kana nyeri jeung capena mih nalika mih ngurusanan hidup ti aalit dugi ka ayeuna geus ayeuna kanggo ngebersihan jiwa hidup kanggo ngebersihan raga hidup geura bedahkeun cisoca geura pundut pangapunten suhunkeun karidonana istighfar geus ayeuna hidup geura nyarios ka mi Astagfirullahaladzim 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 mi abdi nuhunkeun dihapunten lahir dugi ka batin rumah awas abdi seueur neraka abdi seueur ngahasekeun kami abdi seueur karuhatan kami tapi di det ayeuna abdi hoyong kenging dihampura ti mi lahir temaning batin mugi mi kersa ngahapunten mi hatur nuhun paratos ngadidik abdi ngurusanan abdi teh tiasa mulang tarima abdi mung tiasa ngadoa mugi sadaya kasayaan mi digentos ku Allah mugi mi panjang yuswa disehatkeun dugi kasepuh urang tiasa sasarengan mi bangsaina kanggo diri abdi hatur nuhun amin ya Allah ya rabbal alamin geus kubragan mastaka hidup dina pangkonan mi sungkem geus usapan mi tuang putra duh hapunten abdi dina samudaya kapatan telahir dugi ka batin hapunten sadaya-daya hapunten sadaya-daya mi nu pangsaina kanggo diri abdi hatur nuhun parantos ngurus ngantik ngabimbing ka abdi hapunten abdi salami ieu seueur ngahilapkeun kana sadaya kacape mi kana sagala kasayaan mi ti kawit abdi ti aalit dugikeun ka ayeuna Astagfirullahaladzim mi mugi ami sing panjang yuswa
Mugia mi sing panjang yuswa doakan abdi. Mugia ngalangkungan abdi ti kawit ayeuna dugikeun kapayana. Abdi sing kenging kabagjaan. Abdi sing kapendak lawang pantos surga. Mugia picargen abdi lalaki sajati anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung kanyaan tinu jadi indung. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng disun taar emihna gelis, taar emihna disun. Tahan heula bade dipotohan. Lajeng damisna nu kenca sareng anu katuhu mangga. Gentosan ayeuna taar neng kumih disun. Alhamdulillah damisna mih mangga neng ayeuna diwasus sampean mihna gelis sok ka dieu teh mama mangga mihna ngadampal ka dieu sampean mihna duluan istighfar gelis geura bersihan jiwa hidup geura bersihan raga hidup malah mandar ku ngabersihan hidup dampal sampean ini mugia naon anu salami doraka hidup kanu jadi indung doraka hidup anu salami hidup sok ngampohokeun kana sagala kasayan anu jadi indung. Mugia tikawit ayeuna gelis geura bersihkeun deui. Mugia sing janten sababia hidup sing bersih tina kecap doraka tina jadi indung. Sayak tos naridana Allah gumantung karidana indung. Sawangsulna bener Allah kitu deui oge sani. Mangga gelis dikembangan. Tah ieu kembang sataman, ieu ngestukeun kembang anu sakitu seungitna. Mugia hidup sing bisa nyeungitan ka indung, sing bisa ngajaga harkat martabatna indung anu salami ku hidup anu janten pangnyaah-nyaahna kanggo ngajagi diri hidup. Lajeng dielap gelis terus diseungitan. Hiji deui astagfirullahaladzim raoskeun kanyaan ieu dampal sampean ieu nu dianggo ngalengkah kanggo ngajagi hidup salami hidup aya di alam dunya geus mangga geura diseungitan tos mangga mihna kahandap deui neng sungkem kana sampean ini geus mangga kana sampean ini mi sakali deui abdi ngaturkeun nuhun kana sadaya kasayan ini rumaos abdi salami seueur ngahihilakeun rumaos salami abdi seueur doraka kanu jadi indung ampun mi upami aya kecap anu leuwih mati tibatan kecap ampun naon nepi kecapeunana mi doakeun mugia ti kawit enjing abdi muka lawang pantos surga kabagjaan dina segala rumah tangga mugia picargen abdi lalaki anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung kanya ati mi doakeun mi mugi rumah tangga abdi sing aya dina ridho Allah anu ngalangkungan kenging ridho ti mi amin amin ya Allah ya rabbal alamin sok geus cangkat dirangkul heula mi sakedapan mangga ditangkep deui sok mi neng geura bedahkeun cisocana geura kedalkeun bila aya teu acan kantos dikedalkeun sok geura silih lubarkeun bila teu acan aya anu teu acan kantos dikedalkeun mugia geulis ti kawitinten enjing hidup sing bisa lempang sorangan sing jadi rumah tanggi anu tiasa nyandakan kasayan mugi hidup sing kapendak lawang kabagjaan sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin terus mangga gelis cangkat mangga geura ngalih ka payeunan Bapa kapadeh dieu alhamdulillahirabbil alamin bahagja hidup masih kena tiasa ditepangkeun sareng jimatna nu di alam dunia anu dititipkan ku Allah kanggo ngajagi hidup ti kawit hidup lahir ke alam dunia dugi kadanget ayeuna alhamdulillah neng cekap neng mangga ngalih ka palih dieu sok geus satacan hidup sungkem geura tinggal heula rarai Bapa cepengan pandangan Bapa geura tinggal soca Bapa anu sakitu capena ayeuna Bapa tos sepuh tah tapi ieu capena Bapa sareng sepuhna Bapa. Iya salah sawiosna kumargi Bapak capek ngurusan neng ti alit dugi ka ayeuna gelis tah ngemutkeun deui yen Bapak teh pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana dina ngatik ka didik ka hidup teu aya berang teu aya peuting melarian ngapkah ku hayang-hayang boga rizki keur ngajejekeun hidup lamun dietang sabaraha kiloan ke sang Bapak keur ngajejekeun hidup sabaraha kiloan ke sang Bapak keur ngajejekeun hidup kumaha upami Bapa dipunut ku Allah serta acan neng kenging panghampura tinu jadi Bapa
raoskeun neng geulis anak king kayak nyeri bapak, raoskeun kacapek bapak. Tah geulis ieu pahlawan pang ageng-ageng jasa. Ne ayeuna neng geura pundut pangahampura, geura bersihkeun jiwa hidup, geura bersihkeun doraka tina jadi bapak. Ayeuna kedak dalisan suhunkeun karidoanan. Bapak, abdi nuhunkeun di hampura, dilahir dugi ka batin, rumaos. Abdi seueur ngarahutan, ngahesekeun ka Bapak, diurus ku Bapak, diali dugi ka ayeuna. Doa hatur nuhun Bapak, kana sadaya kasayanganna. Samaos abdi teu tiasa mulang tarima, abdi mung tiasa ngadoa mugia kasayanan Bapak digentos ku Allah nu mangpirang-pirang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sungkem ka bapak kadieu suhunkeun pangampura usapan bapak tuang putra usapan. Duh bapak hapunten abdi tina samudaya kalepatan telahir dugi ka batin. Hapunten sadaya-daya, hapunten sadaya-daya. Bapak sakali di abdi nyuhunkeun dihapunten, rumaos abdi seueur ngahilapkeun kana sadaya kasayan bapak. Rumaos abdi joledar ka bapak, rumaos abdi seueur nyentak nyerikeun kana manah bapak. Ampun bapak, abdi hoyong lubar ti kecap doraka tina jadi bapak. Abdi hoyong kabuka lawang pantos surga bapak. Mugia bapak ulah genek maleknek kersa ngahapunten tina samudaya doraka abdi ka bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geulis cengkat dirangkul salira bapak sok bapak ditangkep tuang putra mangga dedeh teuing geulis putra bapak. Asa cekeneh bapak ngurusanan ka hidup, ayeuna hidup kudu pisah deui jauh jeung bapak. Dedeh teuing geulis bapak hariwang hidup sok sieun aya adalah di kumaha hirup jeung batur. Geulis anak king anak bapak hidup di hampura pisan. Najan tadi pentah hidup didoakan pisan anak king, mugi hidup sing kapendak lawang pantos surga. Sawang sulna geulis anak king bapak oge hampura ngukur sakieu dina misami kanyaal ka hidup. Hampura geulis, mugi hidup oge sing bisa ngahampura kana sadaya kasalahan bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geulis disun taar bapakna ku hidup. Tahan heula neng. Tahan alhamdulillah damisna neng anu kenca sareng anu katuhul mangga alhamdulillah ayeuna gentosan taar neng ku bapak disun. Tahan heula bapak damisna bapak anu kenca sareng katuhul alhamdulillahirabbil alamin. Atos neng lajeng ayeuna sampean bapana ku neng diwasu sok geura ngadampal bapakna kapalih dieu mangga bapak ngadampal. Sok neng istighfar geulis raoskeun tiisna cai geura pencetan raoskeun tah ieu sampean bapak anu sakieu capekna raoskeun ieu kacape bapak pencetan heula geulis bilih neng tos lami teu kantos pencetan kanu jadi bapak. Sok geura bersihan dampal sampeanan, bersihan dampal sampeanan, bersihkeun sagala anu janten hahalang. Mugi aku ngalangkungan hidup ngebersihkeun dampal sampean bapak. Allah ngapunten tina samudaya doraka anu salami ieu anu ku hidup dilakonan ti kawit lahir dugi ka ayeuna kanu jadi doraka kanu jadi bapak. Mangga geulis lajeng dielap dibersihkeun dielap. Teras diminyakan minyak wangian oge ieu nandeskeun hidup sing tiasa nyeungitan kanu jadi bapak. Dijaga nama baik bapak. Mugia hidup sing tiasa ngajaga harkat jeung martabat bapak. Anu salami ieu ku hidup dihesean, anu ku salami ieu ku hidup di seueur di nyeri. Sok mangga bapak kahandap deui sampeanana. Lajeng neng sungkem kana sampean bapak geulis mangga. Sok bapak sakali di abdi nyuhunkeun dihapunten tina samudaya doraka abdi ka bapak.
Bapa salajengna enjing abdi bade mengkas mangsa lalagasa, abdi hoyong diwalian ku Bapa, abdi hoyong dijajab ku Bapa, abdi hoyong dipika asih dipika binga, abdi hoyong dijantenkeun murang kali anu lubah kecap doraka tinu jadi Bapa lajeng kapendak sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geulis cengkat. Alhamdulillah mih sareng bapana calikna pacaket sok. Neng tangkep mih sareng bapa geulis ditangkep duanana. Sok nengna ditangkep. Dedeh teuing geulis anak putra mih sareng bapa. Sok gerak gedahkeun Cisoca. Gerak kedalkeun bilih teu acan aya nu hidup dikedalkeun geulis. Dedeh teuing putra mih sareng bapa. Hidup didoakeun pisan ku mih jeung bapa, hidup dihampura pisan. Brahal anak king moga hidup sing kapendak lawang kabagjaan. Sawangsulna mih jeung bapa oge hampura nganu kudu sakieu dina bisa mikanya ka hidup. Mih jeung bapa nitip hidup sing jadi anak anu soleh, anu tiasa ngajaga harkat jeung martabat indung jeung bapa. Hampura geulis. Mih jeung bapa nitip jaga hidup ulah ngadakwa di payeunan Gusti Allah tina sagala doraka jeung kakurangan ti mih jeung ti bapa. Geulis anak ngajan mih jeung bapa masih keneh leuwang hariwang. Mih jeung bapa berat kudu ngalepaskeun anjeun. Hidup rek hirup jeung batur sok sieun aya dalah di kumaha, tapi ayeuna geus waktuna hidup sing bisa lempang sorangan, hidup sing jadi kulawargi mandiri. Mih jeung bapa salawasna nyerengan, salawasna ngadoakeun mugia hidup sing kenging kabagjaan, sakinah mawadah warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok mangga geulis cengkat. Alhamdulillah. Neng mangga tepangan saderek neng sungkem sadayana kan calik di kursi kapayun. Ti palih ditu geulis. Mangga tepangan eyang hidayat sungkem geulis. Pupundin ati, pupundin ati, anak ibu gelis dianti-anti. Dirangkul sakedap neng. Bisa geus capetang geus motekeun. Duh anak ibu neng mangga geser deui. Nu gelis punden ati gelis tah ieu kulawargi hidup anu dipika asih, anu mikanya ati kawit hidup lahir gubrag ka alam dunya. Hidup dirawa dipangku, hidup dipika asih, sawangsulna hidup anu seueur ngahesekeun, seueur ngaraheutan ka kulawargi anu sakitu mikanya anak. Ayeuna waktos anu sakieu saena gerak pundut panghapunten suhunkeun karidoanana, geura silih lubarkeun malah mandar neng sing kapendak kabagjaan, sing seueur anu mikawelas, sing seueur anu mika asih, sing seueur anu mikanyaah, anu mika heman. Salam hidup engke dina mayunan sagala hirup rumah tangga. Bisa geus capetang geus motekeun. Duh anak ibu nu gelis anti-anti mo bisa nolak pupunden ati pupunden
ati anak ibu nu geus sedih anti-anti bisa nolak pupundin ati pupundin ati solawat sok mangga mi sareng bapakna tiasa kapalihandap kanggo tatan-tatan bade disiram. Mangga mihna ti palih dia neng calik gelis mangga ya mangga solawatna mangga mih ca bapak ti palih dia heula bapak ti palih dia bapak punten di Jepang mih karada pangker heula sakadapan neng wudu heula gelis bapak kucurkan sepertos pancuran caina ulah murag deui ka dieu punten kucurkan bapak kucurkan yeuna caina kucurkan tah gitu mangga seserangan mangga solawat mangga didoakeun mugia ieu sing janten sababiah neng sing kenging pangdoa ge sadayana sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa nyerak deh Pak salam sok mangga sampeana Bapak neng sallallahu alaihi Muhammad sallallahu mangga Bapak nyendak di China ku tangan kanan Bapak nyepengna ku tangan anu iya nyepengna tangan anu kencana cepeng mas takapun tuang putra punten tah mangga doaan heula China ku Bapak lajeng saatos didoaan mangga banjurkeun kana mastaka tuang putra lajeng ke nyandak deui China kana salirana sareng kana pingpingna mangga bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyandak deh Pak mangga kena tak-takna Muhammad ya arul halqa fi qaini sampean apa ya muayyadnya mangga alhamdulillahirabbil alamin neng dibersihkeun kudu janten rama cekap Bapak mangga tiasa disimpen deui nengna ditangkep ku Bapak nengna calik we simpen ieu na nuhun nengna ditangkep ku Bapak sok nengna calik sok Bapak doakeun heula tuang putra disun taarna Bapak tuang putra disun ieu na ku Bapak disun damisna disun doakeun malah mandar neng sing kapendak kabagjaan sing bersih tina hahalang duraka tinu jadi Bapak alhamdulillah cekap Bapak mangga Bapak tiasa calik deui mangga Bapak linggih heula di palih ditu enak mihna mangga mih nyandak mangga saciuk lajang doaan heula ku mih
cepeng mastaka tuang putra ku tangan anu kenca. Sallallahu alaihi wasallam. Mangga banjurkeun. Allah, mangga sasarangan sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga nyedak demi lajeng ayeuna kana salirana nu kenca sareng nu katuhu Muhammad sallallahu. Tos cekap mih mangga simpen nengna ditangkep kumi disun taarna doaan sakantenan mangga akan bade nyiraman tiasa tipalih dia tiasa ngadeg di kawitan mangga bade saha heula. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga tiasa sasarengan tipalih dia Pak. Allahu alaihi wa mangga mih tiasa calik deui. So mangga Bapak nyandak doaan heula caina Pak mangga malah mandar mugia ieu cai pang doa cai pang jajab ti kulawargi sadaya mugia sing janten sababiahna neng sing dibersihkeun deui sing dibukakeun deui sing mugia naon anu janten hahalang gegeuleuh kekemed anu dina aya raga neng mugia ti kawit ayeuna sing kembali bersih kembali suci neng sing janten murang kali anu sapagodo sareng anu dipikahoyong. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungkem neng salim alhamdulillahirabbil alamin neng ieu kasepuhan ieu rama hidup ieu kulawargi hidup sadayana ngadoakeun sadayana ngawilujengkeun cai soca kasedih sadayana mika binga sadayana ngharepkeun neng sing kenging kabagjaan mugia sing kapendak lawang kabagjaan sakinah mawaddah warahmah. Mangga Bapak dilajeng Piya Muhammad. Alhamdulillah gelis mugia sing seueurna mika welas sing seueurna mika asih sing seueurna mika heman sing seueurna mika memet mika cinta mugia sing sadayana pada suka cai pangbayuning rezeki cai pangbayuning hirup sing seueur mika welas mika asih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Mangga Ibu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawis ka asih ti kulawargi anu sakitu mika cinta mika nyaah mika heman mika dedeh ieu geulis neng sadayana kahidup ngadoakeun mugia malah mandar hidup sing kapendak kabagjaan kabinga sareng anu pikahoyong tiasa sapaneja sok neng dirangkul heula neng. Alhamdulillahirabbil alamin. Silih doakeun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga tiasa dilajeng kanggo tatan-tatan kapalih dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
khafiqaini ya Rabbi ya Muhammad ya arul khafiqaini ya muayyad ya mumajjad. Alhamdulillah gelis anaki jimat sadayana anu dipika cinta siang sareng wengi sadayana sakali deui ieu mugi sing janten sababihan neng sing bersih tina sadaya anu janten hahalang gegeuleuh kekemedoraka tina jadi indung tina jadi bapa oge nyuhunkeun karidoan sareng panghapunten ti kulawargi sadayana anu ti kawit neng lahir dugi kada ayeuna tah ieu kulawargi neng anu ku neng seueur kasesahkeun ieu kulawargi neng seueur anu ku neng disuhunkeun sagala rupina tingawitanan neng diurus diatik dibimbing diaping jarang beuting ieu kulawargi anu sakieu mikanya mika cinta ayeuna sok gedahkeun cisasa hidup silih lubarkeun silih doakeun mugi neng sing aya dina karidon Allah sing aya dina jalan kasayan sing kapendak sadayana anu dipikahoyong tiasa sapaneja. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga. Potong rambutnya sekali saja. Bapaknya paling gitu. Mangga sholawat sesarengan. Mih canak rambutnya sekedik dipotong. Niatkeun mih kanggo ngebersihkeun anu kokotor nu salami tah dipungkas ku ngemung putuskeun ieu rambut. Alungkeun mangga ayeuna ku bapak sakali pasikeun ka bapak mih guntingna. Sallallahu alaihi wasallam. So atas. Ayeuna tempelkeun rarai mih sareng bapak karena rarai neng. Ayeuna tangan neng mah dicepet. Punten. Sok tempelkeun rarai mih sareng bapakna kana rarai neng tinggal ka kamera. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipungkas tadi kumiceun gegeuleuh kekemeud kotor. Alhamdulillah mugia ieu sing janten sababiah kabingah kanggo sadayana. Disun heula nengna kumis sareng ku bapak. Disun heula kuduan. Kuduan Pak disun heula. Tahan heula tahan.
Alhamdulillah hirubil alamin cekap manawi nengna tiasa tetap diaduk neng nabi adukkan ya wah supados dipotoan saya. Alhamdulillah rengse ibu bapak manawi dina sadaya runtuyan acara siraman nembe dipungkas ku micen gegeuleuh kekemed malah mandar ti sadayana pidoa ti sadayana neng nina sing bersih tina sadaya anu janten hahalang kokotor doraka tinu jadi indung kitu teh tinu janten kulawargi nyuhunkeun karidoanana mugia ulah aya gantar kakaitan ulah ya geneuk maleuk-maleuk kanggo ngabuka panto surga kawit dinten enjing dina sagala rumah tangga sate acan dipungkas manawi ieu aya sawer panganten. Alhamdulillahirabbil alamin sakitu anu kapihatur dina sadaya runtuyan acara siraman ti kawit awal dugi ka akhir hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan atas nami Restu Singgih Wedding Organizer mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini akan menjadi bagian dari ridho Allah dan mendapatkan barokah yang dan syafaatnya. Atas nama Simkuring Penata Calagara hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ayeuna kantun disawer mangga. Awur sawer diawur-awur. Alhamdulillah parantos ku auninga tadi runtuyan sadaya kasusah kasedih ayeuna dipungkas ku kabinga artos nu diawurkeun mugia ieu sing janten kaemut kabinga sanes bae kanggo neng Nina tapi oge kanggo ka kulawargi anu sanesna amin amin ya Allah rabbal alamin.